kutub robani walarifi somadan. Tah kutub robani teh hartina ngakhususkeun ka bangsa Allah unggul, ka pangeran unggul. Jadi bangsa robani ka pangeran unggul. Jadi geus eueuh bae kana dunia di zahir ketika batin Allah hiji robani ngaran. Hese neanganan hese, tapi aya tatungtung dunia can kiamat aya. Kos kumaha cenah kiai jelemana apakah nu sok make udang-udang mungkin. Apakah nu sok make dasi mungkin. Apa nu sok jadi cuplang campling teh jadi tukang sol bisa oge. Tergantung dah mah, mungkin pedagang, mungkin politikus, eta teh kanyahoan. Henteu kanyahoan. Atuh pan eta seholil Bangkalan begitu tak. Nah, dari ka Mekah mohon kirimkeun ieu nya surat ka anjing hideung. Coba eta. Kirimkeun ieu surat ka anjing hideung. Mangga. Datang kali tupan bingung yana anjing hideung. Jol anjing hideung. Didikeun. Geus hayang nyanyahokeun ieu saha anjing hideung teh. Begitu bebeja. Kasih holil, cek holil ketemu. Oh ya udah kalau ketemu, tahu nggak kamu itu anjing hitam? Nggak tahu. Itu adalah Nabi Khidir. Masya Allah. Tapi namun aing nyaho mah diciuman bae kita. Udah karupa kanjeng Nabi Khidir anjing, mantap beusi di lembur aya anjing hideung teh wah. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Rabbaniyun jeung Rabbaniyun teh artina kang bangsa kapangeranan. Anu jelema teh ngautuhkeun Allah doa. Matana dikallahkeun, ceuli dikallahkeun, irungna dikallahkeun. Hartina kumaha sih dikallahkeun teh kieu. Lamun ditanya ai ieu nu mere mata saha? Allah. Aya eueuh nu bisa mere mata salian Allah. Eueuh. Nu ngicapkeun saha? Allah. Aya eueuh nu bisa ngicapkeun salian ti Allah. Eueuh. Berarti kuari kembali ka diri urang ye. Eta anu bisa neulekeun jeung nu bisa ngicapkeun saha? Allah. Atuh kicep urang teh nu Allah, neuleun urang nu Allah. Atuh nuhun. Tah aya larangan di dinya teh cak Allah pan eta mata aing. Bisa neuleun ku aing, bisa ngicep ku aing. Aing ngalarang. Teu meunang, neuleun susu. Aing lain nu boga nama. Teu beurang neuleuping sambarangan. Larangan tah. Allah cak Allah. Mata aing bisa neuleun ku aing. Nya robah ku aing, kicep ku aing ngan aing. Dan aing moga larangan ulah dideulekeun kanu haram-haram. Lamun dideulekeun kanu haram-haram, nah ieu ku aing sia dicolok engke di akhirat. Ku aing dicolok nih melalui malaikat. Nah, ojok-ojok ku aing sia make besi menang di neraka jahanam. Sakitu bae. Lantaran sieun mata teh dijaga, dikaallahkeun teh hungkul zuhud ngaranna. Ditapaan di teh mata teh. Ketika nilai Al-Quran, nilai Taurat, nilai hadis-hadis, ucapan-ucapan kanjeng Nabi Musa, didelekan. Nilai alam-alam, yang tafakur, silakan. Ketika nilai lu haram-haram, berem. Zuhud, ngarana ngazuhudan mata, tapa. Pan urang ini datang kadek paraih, ini can orang napaan mata. Ini can orang napaan mata, iya urang datang kadek balalodar. Datang ke aki-aki mun ditanya incu sabaraha aya meureun nanti 30 mah geus pernah napaan mata encan. Datang ka kuari teh urang encan pernah napaan mata jadi encan zuhud lain rebani urang mah mata kutub rebani kutub ka bangsa pangeran anu kabeh dikaallahkeun hungkul wal arifus somadan teh eta teh bangsa somadi teh Allahus somad ieu mah teh rebani beta Rabbaniyun jamakeun Rabbaniyuna dikallahkeun teh khusus dikallahkeun. Jadi lamun urang di imah teh mah dijadikeun ka Al-Qur'an, kitab, hadis, nilai alam-alam jang tafakur, nilai gunung maha besar Allah. Buktina Allah luar biasa nilai ningal katung nyiptakeun gunung. Maha besar Allah nyiptakeun laut. Maha besar Allah nyiptakeun hutan. Maha besar Allah dan lain sebagainya.
aya larangan dak bae aya embah orang Lampung putih ya susuna keur mejehna ayo aku mah kerok mini deh ayo masyaallah bukna rada di beureum man saya ayo antina gede beti meureun tah mah saya barang deuleu kali oh ieu mah larangan beureum minimal beureum kotok lah tah urang teh can pernah ieu ke cerita robaniun bongan aya robaniun ieu urang teh can pernah tahu lah budak ngora mah masih walalajar keneh cenah mah ieu nu kolot geus boga incu begitu teh neuleuh awewe nu kitu tah innalillahi beureum cak incuna konang ki beureum haram eta haram aki membung beusi di akhirat ieu akhirnya dawuh ki eta ajangan eta anak eueuh bah bener dia jauh aki membung dalan-dalan kos kitu haram aki sayang ka akhirat be aki teh kos kitu tah mantep tah aki kos kitu tah eta mantep tah aki tah asa di majlis malah eta huntu-huntu acan walaya we kajen hukum eta hebat tah aki tah tuh kaima lu anak keur nonton TV inju keur nonton TV dilarang daripada dilarang acak-acakan bratayuda ieu geus bae nya nama kieu bae tah sajadah digikeun tapi teh kunaon ki cak ijuna kitu haram sia tolol teh aing embung aing mata aing membung mata aki mah geus kos kitu rame emang eta acarana lah cak cak incuna teh ulah kikituan aki ja biasa nu nyetel lagi aki aing tak ngaji cilongong teh nya teh dek dipake haram teh tuh ke kakak mah bagus amun kos kitu tah kitu kakak mah aduh budak nararong ton TV bae Gusti ampura ieu mata abdi Gusti duh tah si aki geus aya perubahan berarti eta geus berbau robani eta kos kitu geus berbau eta kakarak berbau eta kekuatanana sapoe dua poe apa sabaraha poe eta si aki teh perhatikeun teh ku incuna wah coba aki urang sabaraha poe coba kekuatanana coba hayang nyaho coba nyana sok ngaji nyana eta lain sok ngaji eta mah ngaji lain kekuatanana coba hayang nyaho teh hebat tah si aki teh kos kitu teh rame-rame budak er naon wae eta final lah aduh budak aing teu kuat cek kursi kahareukeun si aki nulucut goblok teh mah si aki kos kitu kamari mah dua poe robani kuari mah syaitoni di mun tadi mah aki robani dua poe doang kuari mah julukan ku incuna ieu aki urang aki syaiton rajim teu kuat teh aki masyaallah ya robani ta nabiun mah geus hese lantaran nabi mah memang geus bener-bener pilihan Allah moal bisa tama geus moal bisa ditapaan urang hayang jadi nabi moal bisa tahu pilihan Allah anak nabi jadi nabi deui geus hese tama pilihan Allah bae geus kahebatan nabi emang kumaha kahebatan nabi mah puncak wali nya nama kakarak intidak ku hebat-hebatna lamun manusia biasa diangkat jadi wali kutub nya nama kakaraknya tahap awal teh kos kitu teh nu betak nabi mah lain bantrak-bantrakeun atuh masyaallah pilihan aja pilihan deui urang mah geus eta jasa hayang jadi wali jadilah wali dina pangkat nabi mah kakarak ngamimitian kos kitu teh mantap perasaan batinna jauh jeung urang lain deui katauhidanana nabi mah geus teh mah geus teu kudu dicaritakeun matana kitu sorangan ceulina kitu sorangan Allah sorangan matana geus teu kudu dipelajari deui teu kudu ngaji deui geus langsung ka Allah bae mantap para nabi nu ngaji ku Allah bae tuduhkeun balah nyana anu ngawurukan ngajina mata geus ka Allah sorangan ceuli geus ka Allah sorangan irung geus ka Allah sorangan sungut geus ka Allah sorangan urang mah hayang ka Allah teh tapa heula nabi mah eta hampangnya nama geus di mana bae nya nama ngajakna ka Allah bae
ngan di Kangjeng Nabi urang ditutup lantaran besi bahaya kadituna la nabiyya ba'di. Datak aya putrana Ibrahim namina dimaotan bae ku Gusti. Maot geus nabi deui geus sabada eta mah sabab lamun aya nabi bahaya ka belah dieuna mungkin engke. Jadi kiamat. Anta kaya ge ti Siti Fatimah teu jadi nabi lantaran ti awewe paling syarif. Nah eta mah Habib. Lantaran ti awewe putus ti awewe. Nah, ieu zuhad rabbaniyuna ulama di golongan Bani Israel anu ngawungkulkeun matana ceuli urang dan pernah ku urang ditapahan ceuli. Mantap kiai anu sok napaan mata, kiai anu sok napaan ceuli, kiai anu sok napaan pagaweanana beda engke bakal jeung kiai-kiai anu sejen. Elmuna sarua bae tapi beda kabersihanana. Lamun kiai itu pernah napaan mata, itu sama amburadul sarua bae tong. Mangsa kiai proposal tama bos kita. Artinya ilmu hebat, ngabahan tafsir hebat, ngebahas hadis hebat di televisi, dongdag luar biasa. Kahati kurang secara ilmiah mah, tapi kurang tuh urang teh memandangnya lah akur le, teu pernah napaan mata nanya. Teu pernah napaan ceulina nya, teu pernah napaan pikiranana, hatekna. Hatena teh ieu teh cinta duniana teu pernah diistighfaran kunyana. Pan ai kiai nu asli mah, kiai nu asli istighfar. Astagfirullahaladzim Gusti, abdi teh ieu hampura hate abdi ko resep bae ieu teh kaciptaan Gusti. Neuleuh sawah resep, neuleuh mobil resep, neuleuh makhluk-makhluk nu geulis resep. Neuleuh naon bae makhluk teh berarti abdi teh aya karesep, we bakal resep kalian ka Gusti. Dosa ieu teh abdi teh tah ican pernah ngaistighfaran kos kitu pan kiai teh. Mata akur bae atuh kicacakan kiai na kos kitu atuh komo nu bobolok hejo nama tuh. Lamun orang penda cinta dunia mejeuna emangnya nama di leletikna ge sakolana jang dunia ka ditu na ke ka neraka ieu. Nu bener cenah kiai kaware-ware heula pokona. Emang di awal lagi cenah bahasang dididik jang dunia cenah SD, SMP, SMA ngomongna ge sakolatna sakola sia mun teu sakola hese nyatu sia. Kos gitu kan ngomong lagi. Ayo, pan babacot siang ngomong lagi itu. Ngerubah akidah setengarana. Tak, geus kari teh emang parantina. Jelema anu sakola disakolahkeun politik, bergelut di politik, parantina nya bergelut di dunia politik. Sakola di bidang ekonomi, bergelut di bidang ekonomi. Bila perlu jadi menteri nya kan itu, emang mejeusna nya nama dididik. Kapan ari santri mah dididik teh dididik, zuhud dididik apa? Di pondok nama nyana rajin puasa, di pondok nama rajin wiridan, bisalah ngaji ku Gusti Allah teh bisa maca kitab, dah jadi kiai. Woi bareng jadi kiai, barang jadi kiai, babarengan jeung camat asa bangga, babarengan jeung bupati asa bangga, pitak usaha kata tangkora kiai kos kitu. Aju ulah babarengan teh babarengan ngan ulah bangga. Niatan nasehat aing babarengan jeung pamarentah teh deuk kana sehat jeung nyana jelema aing ge jelema ngan aing dibere ilmu deuk dinasehatan aing ngadege teu ngadege teu aya aing acara teh dibere maaf aing terus lana buku kok kitu eta teh hese jasa teh kos kitu teh mata tigesle kiai teh tigesle disoredat berarti bangga babarengan jeung nu gagah, bangga babarengan jeung nu sugih. Cak Allah dicoret ngaran kakiaian sia. Anu nya. Kamari ieu sia ti mimiti jantri datang ka kiai, ngaran sia, termasuk ulama warasatul anbiya. Aya catetanana pan wali, aya catetanana kiai, aya catetanana. Lamun urang bisa dibuka ke hijab ku Gusti Allah, ngaran wali bisa kanyahoan sadunya bisa kanyahoan. Hayang nyawa sekup wali se-Indonesia bisa kanyahoan. Hayang nyawa sekup wali Tangerang bakal kanyahoan tete. Aya tulisanana. Ulama warasatul anbiya anu berpangkat sholihin aya tulisanana. Tah, Ki Zaid teh ti masantren datang ka jadi kiai teh ku masyarakat diambelan ilmuna teh. Aya naon kadinya, aya nu maot kadinya, aya nu boga hutang kadinya, giliran boga duit ka masyarakat kieu tilo kadinya ieu masalah geus. Emang kitu parantina kiai mah.
ngan tetepe kiai ra stabil aya catatanana dina al ulama warasatul anbiya. Ketika tak naik daun buah meureun gua imai bareng jeung wali kota lain ulah perasaan kiai nu dideuleuh ku Allah ulah kakarak jeung wali kota jeung presiden masalah sarua pada jelema perasaan hatena dek dideuleuh ku Gusti Allah. Babarengan jeung bupati, babarengan jeung wali kota, jeung dadim, jeung korem, jeung panglima perang, jeung presiden dideuleukeun ku Allah. Tah aya rasa bangga. Komodes bae di tiupan ku pamarentah teh. Ini kan bangsa kita, ini negara kita. Sekarang kan kita sedang kompetisi bola. Coba kita istighosah, kita berdoa supaya mantap dah. Ulama mending mun menang bola namun eleh pan eta ngaran kiai deuk dikamanakeun cak kitu ge diistighosahan eleh cenah eta hayu coba tak ieu turun ngaran kiai turun di ditu coret ngaran wali teh saeutik nu dicoret dina kitab dina tulisan kawaliana coret asal aya mailul qalbi cinta dunia coret teh saeutik nu geus jadi wali dicoret turun bae tina kawalianan. Terkait jalan diangkat jadi ulama warasatul anbiya turun. Iya gara-gara boga yayasan doang turun. Apa ulah boga yayasanana? Silakan yayasan mah satu cara metode untuk meningkatkan pendidikan supaya mantap di kelas-kelas diyayasankeun supaya aya badan hukum supaya bisa ditarungkeun di dunia supaya aya jang perbandingan di Amerika bageus kieu di Mesir bageus kieu silakan nyen yayasan. Silakan nu ulah teh bangga ku yayasanana kemudian kadituna teu ikhlasna turun tina ngaran ulama warasatul anbiya gara-gara yayasan doang kuari jadi ulama warasatul etonia lain lalagaan teh kitu teh bebeneran teh mun teh teu saeutik tigeusle kiai hebat lantaran kabitah yang beli mobil jadilah jurkamnya na. Jadi jurkam, wah hebat, itu ngurangan hebat baik. Tapi apakah nyata teh turun ti ditu natah tina catatanana? Mau urang dibukakeun hijab, coret. Ya Allah ya Rabbi. Imam Syaroni pernah dibeslah ku Gusti Allah. Geus jadi kutub. Imam Syaroni teh ya nyana teh jadi kutub ngan sampai sapeting teu kuat. Kita kuat, sanggeus teh kuat turunnya nah, diturunkeun jadi kutubna teh turun teh. Di hadapan kutub, ganti deui ku nu sejen. Tidinya aya cinta dunia turun tina kawaliana set. Eueuh nikmat, eueuh lazat salat nyana terus taberu ka Gusti Allah. Naon ieu atuh adi panyakit abdi teh? Besi aya Gusti cabut panyakit abdi. Mun aya di pamajikan abdi, mun aya di anak abdi, mun aya di keluarga abdi, mun aya di lingkungan abdi, cabut sekalipun nyawa asal abdi ulah diturunkeun, dibukakeun hijab. Tak pernah cinta terhadap dunia. Encana naon kakarak ngahayalkeun doang. Turun, didinya istighfar naik deui. Eta aya catatanana. Nu baca ku Si Abdul Qadir makanya ngawan wali anu turun ka walianana. Sampeurkeun ku nyana. Maneh anu naik deui beurus aya nu kos karar itu mah kan turun bisa naik deui ieu mah pan geus ditoelan geus sial geus turun benerkeun tas ieu ulah jadi jurkam puguglaheun di dieu mah anu mere bae geus diomongan ge terep bae jadi jurkam bila perlu mah 5 partai jurkam aing kabeh turun ulah kasinggung nu sok jadi jurkam ieu mah keur nyaritakeun doang keur nyaritakeun robani maksudna robani teh kos kitu ngakhususkeun dirina ka Gusti Allah hese eta kakuari atur terus bae robani urang sok maca kutub robani walarifi somadan tah kutub robani teh hartina ngakhususkeun ka bangsa Allah unggul ka pangeran unggul jadi bangsa robani ka pangeran unggul jadi geus eueuh bae kana dunia di zahir ketika batin Allah hiji robani ngaran hese neanganan hese tapi aya tatungtung dunia can kiamat aya kos kumaha cenah kiai jelemana apakah nu sok make udang-udang mungkin apakah nu sok make dasi mungkin
Apa dosok jadi cuplang campling teh jadi tukang sol? Bisa oge. Tergantung mah, mungkin pedagang, mungkin politikus, eta teu kanyahoan. Henteu kanyahoan. Atuh pan eta seholil Bangkalan. Begitu tak. Nah, dari ka Mekah, mohon kirimkeun ieu nya surat ka anjing hideung. Coba eta. Kirimkeun ieu surat ka anjing hideung, mangga. Datang kali tupan bingung ya na anjing hidung jol anjing hidung jadi ke geser sayangnya nyahokeun ieu saha anjing hidung teh begitu bebeja kasih holil ketemu ya udah kalau ketemu tahu nggak kamu itu anjing hitam nggak tahu itu adalah Nabi Khidir. Masya Allah tapi namun aing nyaho mah diciuman bae kita ya da ngarupa kanjeng Nabi Khidir anjing mantap beusi lembur aya anjing hidung teh hese Robbani sebab eta nu koskara itu mah datang ke kiai-kiai itu datang ngan kiai teh dibere nasihat aya nu nurut anu teu kalamun sakali nasihat nurut 2 kali nurut 3 kali nurut kayak aku jadi murid dibimbing ku nya mun sakali teu nurut 2 kali teu nurut dia dijauhan mambud mungkin ilmu teh mambud tuh nya ikut ke Robbani ya kumubihan nabiyuna para nabi ga hukuman kayak Yahudi melalui kitab Taurat. Rabbanun ulama-ulama ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu lain nabi ngahukuman melalui kitab Taurat nu katilu wal ahbar ulama-ulama pendeta-pendeta kiai-kiai nu kiai ngutak ngetik lahir ikih pukoha-pukoha ngahukuman make kitab Taurat. Terus dimiliki kanjeng Nabi Musa alaihi salam datang ka diangkat kanjeng Nabi Isa alaihi salam kabeh nah hukuman make kitab Taurat baik kalangan nabi maupun kalangan wali Rabbani ngaranna maupun kalangan ulama ahbar fuqaha tah eta ngahukuman make kitab Taurat bimastufi sabab maranehanana teh dititah ngajaga dititah ngaraksakan kitab Taurat teh di kitab Taurat teh dijagaan teh hartina ditalar kemudian dibikin dihukuman secara pas kitab Taurat atau henteu ditalar mangan ketika dihukuman make kitab hakuk make kitab Taurat hukum-hukum nu dilaksanakeunana disesuaikan jeung kitab Taurat ieu memang diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dititah dijaga dititah diraksa talar kembangkeun putuskeun talar kembangkeun putuskeun iyalah kitab Taurat min kitabillah tina kitab Allah Subhanahu wa ta'ala wa kanu alaihi syuhada nyana kabehan nyaksian nabiyun rabbaniyun ahbar kabeh nyaksian annahu hakun bahwa itu nyaksian annahu bahwa kitab Allah yakni Taurat adalah benar jasa memantap salat takhshawun nas ulah sararieun maneka manusia wahai Yahudi dina ngalahirkeun ngajelaskeun sifatan-sifatan Kangjeng Nabi jeung hukum-hukum nu aya dina kitab Taurat jelaskeun sifatan Kangjeng Nabi nu aslina nu aya dina kitab Taurat hukum-hukum nu aya dina kitab Taurat jelaskeun ulah sieun ka manusia wasaun sieun mah kudu ka kaula bae wahai para nabiun mentak nabiun geus jelas moal aya ka sieun ka manusia mulai ti Rabbaniyun serada aya Rabbaniyun mah kadang-kadang pertimbangan kurang-kurang nama komo bangsa ahbar mah pukoha-pukoha nah ieu geus dijelaskeun ku Gusti Allah para taksawun nas ulah sok mempan jeung sieun ka manusia nu kudu dipake ka sieun mah wah saun Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidinya bangsa pukoha-pukohana teh kuali mulai dideketan ku pemerintah nabiun mah kuat kan maot nabi ieu ke maot ke aya deui Rabbani nah ke maot ke aya deui nabi maot tah ketika datang tek nabi mah jelas ketika Rabbani ge jelas nyawa tarohanana Rabbani mah ai Allah teh ketika pukoha-pukoha anu kurang memiliki ilmu batin dideketanlah ku pemerintah Israel bahwa
dideketanlah ku bangsa jawara-jawara teh disumbangnya hayang naon kiai besi ngabutuhkeun masjid yuk urang bangun besi ngabutuhkeun majelis taklim yuk urang bangun besi ngabutuhkeun sarana pendidikan pondok pesantren atau yayasan yuk urang bangun besi ngabutuhkeun transportasi kendaraan dan lain sebagainya yuk urang bangun. Didinya mulai aya anu kabita aya nu henteu aya nu kabita aya nu henteu tek dimulaian ku ari aya jelema nu kabita jasa mulai agreng majelisna agreng pondok pesantrenna tek dikekempit ku pamarentah jeung jawara-jawara jeung bodyguard jeung geng-geng aya di negara Israel harita sanggeus dikempit kiaina mulai kita ngarobah wayahna munzina ulah dipake hukum ranjam teh cukup had bae sok kamasankeun buatlah undang-undang di berbagai daerah buat perda asukeun ku ari langsung ka pusat dikemas instruksikan melalui menteri bahwa apabila ada yang zina musol tidak harus diranjam putuskan diputuskan di negara eta kunaon eta kiai bisa kos kitu teh zaman harita hayang kabeli man kitu motor hayang kabeli mobil hayang boga kedudukan ibere tah berarti hukum diojol jeung kemewahan dunia baheula di zaman Israel baheula kos di Bani Israel da kos kitu ieu Quran dia teh ngajelaskeun model kos kitu riwayat da kos karar itu terus ya kiai ieu ditangembangkeun deui silakan supaya meluas sayap teh ajak ku maneh siapa yang tidak mau beri hukuman sebab undang-undang ku ari geus mengkristal di urang teh kudu kos kitu ya siap catet sabaraha kiai nu asup sabaraha kiai nu henteu. Wah, dikembangkan berbagai yayasan, proposal ngalir, sumbang, lu perlu motor, lu perlu mobil, duit dan lain sebagainya, perlu tanah, bere. Nah, nunte, sirian ayat sabaraha deui, mun kira-kira geus teu mampu bergerak, masukkeun ke penjara. Masya Allah, dahsyat luar biasa ya, bekerubah kitab Taurat lain lalaga. Kitab Taurat anu dicekelan ku para nabi, kitab Taurat anu dicekelan ku para rebani. Kitab Taurat kepada pokoha leles di pokoha di dia leles di pokoha teh wah agreng di Israel teh pendidikan anu Taurat tak kuari dirobah membunuh tidak harus dibunuh lagi zina muson tidak harus diranjang kuari sifatan kanjeng Nabi wae di kitab Taurat robah nu tata dina rambut kanjeng Nabi ikal kuari luruskeun di dia lurus dirobah ku kiai-kiai itu dirobah Masya Allah zaman harita berarti intelektual teh berarti budayawan merubah hukum anu tertera nu aya dina kitab Taurat ialah budayawan ialah intelektual zaman harita geus wali ngarobah kitab Taurat robah bunuh nu ngabunuh tidak harus dibunuh lagi anu maling korupsi teh kudu dipotong leungeunna zina muson tidak harus dirancam orang kecil adil-adilna orang yang besar asal bae ngadilina etalah perubahan dina kitab Taurat seperti eta untung itu kakuari itu kos kitu alhamdulillah di zaman urang itu kos kitu leuwih balah mah ieu dirobahlah ku kiai-kiai tolong ka kiai-kiai budayawan teh pasti intelektual baheula teh pasti itu anu gagah ngomong dalilna anu hebat ngomong hujahna anu hebat istimewa argumentasikeun anak terkecoh masyarakat dihadap tiga ayat segerintil dua gerintil anu kuat mempertahankan kitab Taurat atuh kok jadi kieu kitab Taurat ya dirobah kieu bagi dirobah bahasana bae dirobah tahrif ngaranna lumatak Allah geus kajelaskeun fala takhshawun nas wakhshawun ulah rek sieun ka manusa ulah rek tempan ka manusa hartina kali teh ulah ngahargaan manusia hargaan aing
Ulah dirobah eta kitab Taurat gara-gara sieun ke presiden. Ulah dirobah eta kitab Taurat gara-gara rempan ke budayawan. Ulah dirobah eta kitab Taurat karena simpesieun ke bos. Ulah dirobah eta kitab Taurat karena menghargai seseorang. Mungkin MPR, mungkin menteri, mungkin presiden, mungkin raja. Ulah cak Gusti Allah cukup bahasana salah taksaun mas waksaun. Ulah rieun ka manusia rieun mah kain. Ulah ngahargaan ka manusia hargaan mah kain. Eta nu matak ngomong kitu kelam lantaran kiai-kiai intelektual na baheula ieu adalah merubah keputusan Taurat. Masya Allah. Numantak diteruskan ku Gusti Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Ulah rek ngagantikeun naranjeun kabeh wahai ulama-ulama di ayati ku ayat-ayat kaula samanan qalila kana dunya harga nu leutik sanajan miliaran da geus ditinggalkeun paeh samanan qalila. Triliunan geus ditinggalkeun moal aya kamampatan ketika mana geus paot mah eta dunia sama nang kolila. Sabaraha tahun mana hirup di dunia? 70 tahun. Harta mana triliunan. Hese ujian anak kalkulator teh. Nyaritakeun 0 da buatan 0 teh hese. Eta teh bisa dinikmati kumaha teh? Sama nang kolila paeh naon. Soeharto termasuk 10 besar presiden orang mantan presiden. Maut tidak menikmati sama nang kolila. 3 tanggung jawab dajana di alam barzah. Ibu ti luar biasa, tapi baot tidak bisa menikmati samanan kolila. Samanan kolila wahai para kiai, wahai para budayawan, wahai para intelektual, wahai para penggawa, ulah sok ngarobah kitab Taurat sehingga diojol ku maneh hukum-hukum Allah melalui samanang qalila wala tashtaru bi ayati samanang geus dijelaskeun sing hade maneh ngahukuman teh awas kudu disesuaikan jeung kitab Taurat. Ketika muson rajab, ketika maling potong, ketika ngaburu bunuh deui dan lain-lain sebagainya. Awas lamun ngahukuman lain melalui kitab nu diturunkeun ku aing sang Allah Taurat kuari. Awas ancamanana. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Sahabae jelema anu teu ngahukuman make kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah. Jadi ngahukumanana teh sadaekna nyana nyieunna bae. Ya undang-undang teh akur jeung undang-undang kitab Taurat. Dirobah kitab Taurat, dipake hukuman teh sesuai dengan kitab Taurat. Faulaika humul kafirun. Tak eta kiai-kiai kafir nu kitu teh. Tak eta budayawan kafir nu kitu, intelektual kafir nu kitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Numata ketika disodorkan ke Kangjeng Nabi 2 manusia anu sinah muson buka kitab Tauratna geus dirobah kunyana tidak harus diranjam nih kitab Tauratna Kangjeng Nabi seri bae lantaran nyaho keaslian kitab Taurat dina kitab Taurat ranjam moal beda jeung kitab Al-Qur'an. Ketika aya anu dibunuh dibuka kunyana kitab Tauratna di dalam kitab Taurat ayat sekian orang yang dibunuh tidak harus dibunuh lagi. Kanjeng Nabi senyum baik. Bohong eta kitab Taurat sebab keaslianana nyaho Kanjeng Nabi. Ketika aya nu maling tidak harus dipotong apalagi orang terhormat, apalagi orang mulia, apalagi orang besar. Cukup adili keluarkeun deui bae. Bohong eta kitab Taurat lantaran Kanjeng Nabi geus nyaho kana keaslian kitab Taurat. Jadi Taurat dirobah ku intelektual budayawan baheula sehingga hukum nu aslina teu aya. Baka tukang jeung Nabi dijelaskeun wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ranjam teh Kanjeng Nabi. Kami nyahona ranjam ieu kan tina Taurat sedengkeun Tauratna pas kieu datangkeun Ibnu Surya kita kadieu kita ngajelaskeun Taurat nu asli. Datangkeun nyana. Anta Ibnu Surya, "Naam, ya Muhammad."
Kedudukan anjeun kula dikiaikeun di kalangan-kalangan Yahudi. Bagus. Bisa kira-kira macakeun kitab Taurat di dia di hadap, insyaallah cekna. Nu asli, kula mah emang teu boga nu lain asli. Padahal nyana anu ngainstruksikeun anu lain asli teh Ibnu Surya. Ngan nyana nyaho kana kitab nu aslina. Lah cara dihareupan ku Kanjeng Nabi sieun dibacakeun ku nyana nu asli teh. Jelema nu zina muson kudu diranjam, jelema nu maling kudu dipotong, jelema anu ngabunuh kudu dibunuh deui. Eta cak Yahudi. Ulama urang jadi kos kieu sia-sia dijejelah Ibnu Surya. Jadi tetap diranjam. Panggil Ibnu Surya ku tokoh-tokoh Yahudi, kok bisa hukum gitu? Ngarepan Muhammad jin cenah. Lamun kula ieu ngabejakeun anu bohongna asana siksa turun asa-asa dek disiksa bae. Padahal kula cenah cakena deuk ngomong nama ieu Taurat nu geus ditahrif teh ngan mun diomongkeun perasaan teh galedek geus dordar bae. Perasaan teh eta teh perasaan kos kitu mah hehe kajeun buku mah ge. Nah ieu lah Kanjeng Nabi geus caho nu aslina. Nu mantap eta bangsa jelema-jelema nu ngarobah kana kitab Taurat, ieu lah ngahukuman ku lain kitab Al-Qur'an, dihukuman kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tinggal kuari di alam Al-Qur'an. Di alam Al-Qur'an teh jauh ti eta. Setelah Kanjeng Nabi aya cekal ku para sahabat, wah para sahabat. Lantaran ke Kanjeng Nabi pun dikira-kirakeun aya nabi sabada kula, Abu Bakar ditunjuk pasti jadi nabi. Ku hebat-hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kitu keneh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Khulafaur Rasyidin. Aya eta masana hanya sekejap mata. Tah dilanjut ku para tabiin masih kokoh, masih teger. Napasnya masih napas sahabat. Napas sahabat berarti napas Rasulullah masih segar. Maraot tabiin, atbat tabiin masih gagah. Tidinya mulai bangsa mujtahid. Nitakeun naon kitu ngaranna hukum-hukum dikemas tu aski. Mulai ka beladieuna atbat tabiin. Jadilah kuari tahun 2011. Quran didengkeun, hukum nama geus teu dipake. Quran dirapih-rapih, ditalag hukum nama geus teu dipake. Negara urang geus teu make Al-Qur'anul Karim. Hiji hukum anu make Al-Qur'anul Karim. Jelema teh salat teh dihukuman, jelema teh zakat teh dihukuman, jelema teh munggah haji teh dihukuman, jelema anu korupsi teh dihukuman sesuai dengan aturan Al-Qur'an. Jelema zina teh dihukuman sesuai dengan Al-Qur'an, jelema nu mabok teh disesuaikan dengan hukum Al-Qur'an, dan masih banyak hukum-hukum yang tidak disesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Tah eta teh paman lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul. Berarti lamun pamarentah kuari paeh, wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam, sebab nyana ngahukuman lain make hukum Al-Qur'an. Sementara agamanya nana ge agama Islam didengungkeun, dimusabakohkeun bila perlu tingkat internasional, tapi hukum nama diolok teu meunang dipake. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul keun bae tah mah jelema nu sarakola mah sabodo tah mah. Ieu kiai nu milu biung cicing di dewan, tanggung jawabna gede jas. Kiai nu jadi bupati nyaho nyana kana hukum-hukum Al-Qur'anul Karim, tanggung jawabna gede jasa, minimal nyana kudu ngabejakeun hukum-hukum Al-Qur'an di meja ke DPR, di meja MPR, bejakeun hukum-hukum Al-Qur'an. Deuk didenge-denge teu nama sabodo tah mah, yang penting nyampekeun bae heulanan supaya rapi negara urang teh. Al-Qur'an dibaca, Al-Qur'an ditalar, Al-Qur'an ku urang dirasa, tapi dipake mah henteu hanya segelintir dua gelintir. Nu make si urang teh mun make teh kalangan bawah nu make Al-Qur'an mah baca tuturkeun Al-Qur'an, baca tuturkeun Al-Qur'an, alhamdulillah. Tapi ketika tak kredit keluar di Al-Qur'an, butuh modal ngabang make bunga bank keluar di Al-Qur'an. Deres lamun tengah hukuman halal, mun ngahukuman halal naudzubillah min. Kitulah keayaan baheula intelektual, budayawan, tokoh-tokoh Yahudi baheula merubah kitab Taurat diojo jeung kemewahan dunia. Dunia eta dianggap samanang kolila, boro juta, boro puluh, boro ratus juta.
triliunan guys, termasuk samanan kolia lantaran dunia nu sakieu gedena nu sakieu indahna nu matak dianggap samanan kolia teu bisa dinikmati paeh leusa. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malikun mujab sabagi malik waladhi arah Ngutai kami cara insun huing lagi anak Umar Ngutai kami nyali insun huing lagi satu huing Sidna Umar bin Khattab maka naiku aranana ya Umar iku yatlubun itu ya Umar as-syahadata in syahada ila khawfan minat tahwil wa tajir wal fitan amin gedi hakim ngaliatan lan ngarobah lan pirang-pirang fitnah wakil hadis ilaniku yang dalam hadis utai anna Rasulullah satu hunai kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaikum ucapnya kanjeng Rasulullah wa ilil lil arabi min syarrin qad iqtarab muti istata'atu utai karisakan ikut tetap ke dewa Arab saking kealaan kan teman-teman para tiasar mutu marawat sirakada ini istata'atu lamun kaya sirakada wala Imam Al-Qurtubi ngejasa Imam Qurtubi rahimahullah mugang rahmatan Imam Qurtubi sallallahu alaihi wasallam taikilah hadis gaya tentu tajiriku katong ing dalam memadani minal pitani saking pirang-pirang fitnah wal khawdilan sirik dihaing dalam sifat ayatu ya Allah itu jiral maut sekila denda kenapa maut khairan ingkang lebih becik min mubasyaratiha saking ngalakoni ing sifat saking tumandang ing sifat cek Imam Malik wallahi arahu nukukuring katingali anna Umar sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka naya telubus syahadah tetapi minta syahadah kecuali rempan tina robah rempan tina berubah wal fitan jeung sirang-sirang fitnah. Sayyidina Umar mas selalu mun aya naon-naon musyawarah selalu syahadah selalu minta saksi lantaran besi aya perubahan-perubahan besi aya fitnah-fitnah. Jadi itu nyelonong soranganan Sayyidina Umar mah seakan-akan nyana jadi khalifah TAI di Bang Baluhan Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar muncul lantaran kejujuran jeung keadilanana al-farukna makin berkibar-kibar lantaran nyana selalu minta syahadah minta persaksian bener apa henteu salah apa henteu setiap ngayakeun undang-undang setiap memberikan undang-undang dan hukum selalu tepati-patinya minta syahadah kecuali rempan besi aya fitnah gitulah diurang mah kuari nyelonong mah nyen undang-undang nyelonong dan lain sebagainya nyelonong lantaran disesian kita lantaran fitnah geus amburadul anu luar biasa urang mah kuari geus gupak dina fitnah di keluarga, fitnah di lingkungan orang, fitnah di sekup kabupaten, fitnah di sekup provinsi, fitnah di sekup nasional, guys dunia mah. Ya guys, pertimbangan syahadah. Sayyidina Umar mah pernah luput tina syahadah lantaran rempan terhadap fitnah. Wa bil hadis dijelaskan anna Rasulullah sanyana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jarius kieu wailun lil arab min syarrin qad yaqtarab kerusakan tetap ka urang Arab tina kajahatan deket luar biasa dah mutu ini takatum lah maning paeh maneh mun disamah sarajan kitu lantaran fitnah anu luar biasa gedena aduh bahaya jasa agama teh alir teh beda jeung ruha anu diteunden dina dampal ini dikekelan panas lamun dipikeun pareung kita anu luar biasa geus kuari mah urang nyaritakeun jadi wali luhur teuing jadi solihin luhur teuing lantaran nu baheula mah bisa ngajagaan mata ceuli jeung sajabana babari kuari hayang ulah neuleuh awewe saja
lain hese deh hese jasa kuari lantaran atuh baheula mah imah teh urang lembur doang teh jeung sasaha urang sakeluarga jeung anak incu belah dieu anak belah ditu mamang belah ditu uap aman kadua coba kuari mah saimah jeung si mbak di jero imah urang masyaallah karim deuk kumaha deui henteu di imah urang kontrakan Ambalaya kali tun urang paneta neuleuh aji urang lagi emang betah ieu neuleuh nu kitu teh fitnah ndek bisa ngeunah kumaha ibadah ka Gusti Allah dina jihad eta bae encan ramean-rameanana baheula mah aya usimna pan hajat teh geus dina aya usimna usum panen teh hajat aya topeng aya golek teh dina usimna bae dina usim teu panen mah eueuh nu harara hajat aman kuari mah pan eueuh usimna nong nang neng nong terus bae janu hajat tage terus bae baheula mah hayang televisi cukup di kecamatan bae hiji ge nyana nyetel lagi aya waktuna kuari mah atuh di imah urang geus siring hiji bahkan di bawah ngaji televisi ge make nu leutik teh kontreng-kontreng teh dan diceuli di irung geus ieu nu TV teh awak urang fitnah anu luar biasa endek aya perubahan ngeunaheun kumaha ibadah ka Gusti Allah jah HP-na ge dibawa ka masjid ieu ditenden di hareup di dinya nu mantap ditenden di hareup hiji mah beusi aya anu maling kadua beusi sujud ngagolotrak nomor katiluna beusi aya nu SMS ke bari ruku di deuleu aduh henteu kieu ye HP ditenden heula sia ku aing tadi luhur aing deuk salat ulah aya hubungan aing jeung sia lantaran sia papan hubunganna teh jeung manusia jeung makhluk aing guari deuk jeung Khaliq teh ieu teh Maha Pencipta mah nya atuh aing kudu ngabarengkeun hubungan sia jeung Allah tenden heula tah eta hebat ka jelema kos kitu atuh henteu pan kiaina ge teu bisa kitu ustazna ge teu bisa kitu atuh komo pedagang komo politikus atuh bae bisa ieu mah geus Ambalaya ieu keur carita pitah berarti Ambalaya kabehan teh keur sujud di deuleu mot kiaina saya masih saya ida lagunya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu asyhadu an la ilaha illallah teh pandeulna ka curug biasa nama asyhadu an la ilaha illallah ngana ka apa fitnah luar biasa kuari mah geus bisa salat ge geus alhamdulillahirabbil alamin ngan kulantaran disederhanakeun pikiran urang bisa salat ge geus alhamdulillah ieulah acak-acakan akibatna henteu ditata ibadah ka Allah teh sedemikian rupa dikemas urang diarahan supaya mantep ibadah urang supaya khusyuk kumaha ieu teh naon sieun nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah coplok-coplokeun ku urang mah malah ditambahan atuh keur macan ngeunah ditambahan penyakit atuh bae beres tuh moal beres ngentek cek Kanjeng Rasul ulun geus Arab kajahatan jeung karusakan tetep ka urang Arab min syarrin tina kagorengan kodik talop nu deukeut jasa kagorengan teh moal kebal deui Arab hancur cek Kanjeng Nabi moal kebal deui di Arab tinu ku fitnah moal kebal deui Arab ieu kejahatan-kejahatan luar biasa lah cek Kanjeng Nabi mutu ini satop paraeh bae maneh mun kawasa mah mun bahasa urang nama maningan paeh bae nu sabenerna mah bagusan paeh dibandingkeun jeung hirup bergelimang dina fitnah teu bisa urang menangkal fitnah sebab kabawa orang ka fitnah hari itu Masya Allah ya Kanjeng Nabi tasjarios kita qala Imam Al-Ghazali rahimahullah hada ieu hadis ghayatul tahzir puncak dina nyingsinan puncak dina ngaawas-awas puncak dina ngakhawatir-khawatir minal fitan wal khawtiha dina fitnah jeung silulup dina fitnah sarua jeung kieu sing harade di akhir dia dihareup bakal loba fitnah anu poharja hati-hati dihareup ka Kanjeng Nabi paeh teh leuwih bagus tibatan hirup lantaran fitnah anu wah geus lain ombak leutik deui mah tsunami ieu mah kena fitnah kabeh geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi puncakna sing hade goyah tahzir hati-hati ka hareup mah awas sing hade ka Kanjeng Nabi hati-hati sing rempan fitnah jeung silulup berangkat tina fitnah ayat ilal maut khairan min mubasharatiha sehingga Kanjeng Nabi ngajadikeun paeh leuwih bagus tibatan urang bergelut jeung fitnah paeh leuwih bagus tibatan urang kabawa ku fitnah sabab paeh bawa iman geus salamet tapi lamun urang terus bae
ngilukeun gelombang fitnah, naik turun naik turun naik turun, hancur-hancur. Naudzubillah lamun sampaikan ka engke akidah coplok ku sebab urang nuturkeun fitnah. Fitnah kuari. Fitnah yang kuari fitnah. Kabari ieu mah urang itu terlalu ngadenge tentang serangan-serangan dakwah Kristen, tapi kurimat kristenisasi teh kapan dokter dibarere duit kita merean ka pasien-pasien. Geus puguh pabrik-pabrik ja emang kekentongnya na ieu. Nu Kristen mah dibere fasilitas henteu mah henteu. Ah sia naik asal asup Kristen. Kurang-kurang nama lantaran dibutuhkeun iya bae. Sanajan ngomong nama ieu mah lisan doang ieu hate mah henteu, tapi kan syiar geus coplok. Kabelah dieuna disumbang yayasan pasantren bae disumbang ku Kristen, naudzubillah min zalik. Dana mah geus meledak luar biasa. Dana kristenisasi teh loba jasa di Indonesia lantaran per pabrik satu korek api bae mun 10 perak geus sabaraha juta korek api. Gelas 10 perak geus sabaraha juta gelas. Piring 10 perak tina piring jang kristenisasi eta teh geus sabaraha juta. Keramik 10 rupiah baik di sabaraha disisih-sisihkan kumanehanan dan lain sebagainya, numpuk dana. Jangan bangun gereja tekudu kepatikan tekudu karobat cukup dana nu aya di Indonesia bae oge lantaran geus disiapkeun muludak ieu teh pembangunan gereja sakieu geus aya danana kuari leuwih kana bagikeun kuari sambil dakwah bagikeun teu saeutik ustad asup Kristen fitnah ngaranna naudzubillah. Urang lamun ngadenge baheula di Lampung teh pan ustad setengah ustad eta teh akan asup Kristen jeung murid-muridna jadi sumbangan bae terus. Di Jawa sarua bae dibangun dibere fasilitas lantaran atuh terus-terusan datang ditempel lantaran geus mukhalif jasa. Nah, dinasehatan asup nasehatan sup ka Kristen. Naudzubillah min dzalik di Jakarta sabaraha nu dikawin anak tokoh dikawin ku Kristen kita asup Kristen loba jasa. Anak pilot kamari ieu kudu asup Kristen bae lantaran dibogohan ku tokoh Kristen asup Kristen. Masya Allah, karena fasilitas asup Kristen, karena jabatan asup Kristen, karena eta kabombre nu kos karar itu ieu ngaranna fitnah eta keur tina jihad eta bae naudzubillah min dzalik. Mun kamari bisa urang ngristenkeun orang Yogyakarta dibere 11 juta. Merapi dakwah ngristenkeun orang Kristenna mun berhasil bisa ngristenkeun saurangna dibere 11 juta. Dican ka dituna dan lain-lain sebagainya. Ieu keur carita dakwah fitnah kakara kos kituna doang. Nu ngaganggu kana akidah-akidah lain saeutik mah cak Kanjeng Nabi. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Butuh ini tatawudum. Jahat, rusak, bakal datang deket jasa cak Kanjeng Nabi. Bagusan pae hasana dibandingkeun jeung hirup ka bawah ku fitnah. Masya Allah. Tak kuari kurang dirasakeun. Kuari maka karakter bentrok doang, pamajikan jeung salaki bentrok gara-gara beda partai, fitnah ngaranna. Jeung anak fitnah ngaranna. Lantaran teu ngadukung ka ieu padahal mah ieu teh tatangga fitnah teu wau. Terus makin kaditu makin fitnah makin menjadi-jadi. Sedangkan mamin zabalin ila syarrun ba'dahu. Hiji zaman kecuali leuwih goreng ulah diharapkeun sugan kahareupan rada bagus. Mal bisa kaditu lah beki jahat, beki goreng, beki jahat, beki goreng, beki jahat, beki bokrok. Ulah diharapkeun bagus, letak lamun deuk ibadah ulah ngharapkeun isuk, ulah ngharapkeun pageto, kuari bae. Lantaran isuk can puguh leuwih bagus tibatan kuari. Kuari bae geus ibadah. Kayak ngomong ka ngaji ka Cilongok cenah ieu lah. Udah memang ke geus rada ngeunaheun ka karek ngaji kaburu modar sia paes sia kajeun gogongan geus dinaheun teu ngeunaan kuari ngaji bae datang ka jalan atau balik deui lumayan datang ka jalan ge wes teh datang ka pengkolan ka dia nu nge-SMS urang aya bisnis we ka Serang bae bari ge atuh terus baturan teh banding terus bae itu ka Serang we cek malaikat ditolol tuh udah kemana teh sih tadi dek gaji kok inget ditulis gaji di dicoret deui set Masya Allah karim yalah fitnah urang mudah-mudahan kabehan bisa tahan dina fitnah bisa sabar dina fitnah bisa teu kabawa ku fitnah sehingga urang lungsur langsar ibadah mantep ka Gusti Allah akhir hayat urang husnul khotimah
Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad